Hai teman-teman, ini saya mau ke pemakaman Pasir Glatik. Yang terkenalnya di sini adalah pemakaman Tarikolot. Nah, saya akan menemui di sini Eyang Kuncen. Sudah lama tidak ketemu. Yuk ikuti. Lagi pemasangan makam cerita. Mimitina makam itu kumaha ya? Bahasa Lain mah kayak di luhur kieu dinya. teuing itu aya di luhur kieu jadi ku Allah ya diluhurkeun urang. Oh, Di paparinana ieu mah kieu kedana. Taya keluarga si Desi, Desi mana? Desi Ratnasari Aya di dinya. di dieu eta nana keluargana Anu ieu? gitu. Oh, keluargana. Karuhun-karuhunna ieu. Lain nu tembok ieu Heeh. Tapi tara ka dieu keluarga besarnya. Tara, Keluarga Desi tara ka dieu. Ratnasari eta teh nya. Cangan teh di cangan da. Manehna Budi bejaan, Pak. di bejaan mah aya. Boga kan jelemana esaeun kan kalaut eta nana. Habis pan beunang oge. Belayar Oh, kan layar. lalakina. Aya sepengetahuan wae ieu teh di dieu. Kumaha ieu teh? Aya nu pangkolotna teh kuburan di dieu. Aya tambah kumpul Bah kumpul. itu mbah kuning gitu tah ya mbah kumpul tan nu batu na hungkul teh tah mbah kumpul Bah kumpul teh kumaha ieu teh? kan si cingkad teh sok di dinya kan jarahna Singkat heuh si cingkad Jawara. sok jarahna ka dieu kan aya maju mah coba di dieu mah makam teu ditalori ku jelema teh Padahal ayahnya mah eta karolot itu nya. ieu mah aya keneh ieu mah teh eta keluarga eta tah si Wahyu kan Bahamir Lain mimitina kumaha wae di dieu makam ieu. Ya sok aya aneh teh di dieu. Can pernah ya abang mah can pernah kawenehan aya naon can pernah ari abang mah lamun kakuncenna mineng patena barudak si eta pot anu nyintrek tuh hanapeun kopo di beurang keur ngoret di beurang disintrek kitu pletuk we Engang tapi ya eueunan naon oh engang bareuh mah yang ngebeletak ke gitunya nu dieu na. nu niup segala Keur ngoret. keur ngoret di beurang kan kopo nu itu tuh nu dua yang kopo ni Aya wae meureun. jero tah bawana teh makam tuaan deh Masih kena angker bahnya. oh masih kena angker eta Da mah pantes eta. Mama can pernah nya kejadian nya. ai kejadian mah can pernah yang mah pernah di Baledog pan keur diuk di handap ge keur diuk di wangan na temok beletuk di Baledog tah si Mas tukang karung keur ieu keur ngumah karung eta keur ngopi
sawur we kan karang kopina di ku ieu Taneuh? ku taneuh eta mah murni keuna naon jelema eueuh nu minta tulung ka abah kan Handap. Keur teh keur dihandap keneh nya. Wah cenah loba orai itu ya orai mah mana naon asa ulah diheureuyan eta orai pang orai teh ngimung gitu iya Di belah mana teh? eta na pangumahan bisa kupaket sampean ku abah eta nu ieu belah dieu Tapi eta teh lamun ngajajah mah eueuh orang wah ikeu eta mah teh podata keur aya gulung nya. mah gulung orai mah teu gede disuruh Anu loba mah. Keur kawin. Lamun di baledog, lamun di teh ulah dipaehan HP, mau dipaehan mau diganggu manehna lebih loba ke gitu. Oh nya, oh kena nantep awas ya teh. Itu anya teh sieun mah. Anya enak. Ulah ngaganggu teh manusia ya keur eta keur kasab. Keur ngomah karung teh keur ngomah anak rabina, anak pamajikan. Ulah ngaganggunya teh awas ini ari ini teh. Entar olong kau itu sing leuyeung. Pagirang. Itu lamun di baledog ku urang. Lamun di baledog balik deui, mun di baledogan Bisa mah. ka imah nyerangnya. Daekeun meureun lamun eta mah anu paeh. Oraina meureun, Pak. Anu paeh. Kalau disarangan mah. Pernah pa Jumaah ku barudak sakola. Ti hilir datangna teh. Ti belah hilir jadi di baledog. Ya datang kana leuwihna teh gimung itu mah. Itu. Orai pararanjang teh itu parah ranjang orai. Teuing orai koneng da warnana koneng. Oh, Orai sawah meureun lain. Lain orai sawah. Ting orai naon pokona mah oraina orai siluman ya kasebut nama teh mah urang tak kitu ge. Da las-lasna teh teuing. Siluman naon? Wallah alam aya di mana da kuncen leuwih apa mah. Da kuncen mah di doja gitu cenah. Batu sieun nya. Teuing ka ulah mah da teh ieu. Tedekeun eta. Batu. Makam dulu nya, imah ku batunya bahnya. Bahulanya. Tuh itu makam penjarahan tuh. Masih ieu tuh, di zaman Majapahit mah ieu. Tadi apa tah? Itu ge pan aya di tengah. Makam anu eta Makam itu, di depan itu. aya di mana gitu di penjarahan. Ini ciri khas makam dulu pasti pakai batu seperti Itu iya. Ya. Ya. tuh aya makam anu keur waktuna masih keneh utuh. Cuma ditatahnya tuh masih banyak tuh. Tuh, tah ieu tah. Tah itu makam naon bah itu bah. Ini bener bah ieu nya. Tua sama batu kan makam tua mah batu wae. Bah kuning naon bah itu bah. Bak kuning mah itu nu jalan arep saung. Ari bah naon bah? Tuh eta mah eyangna ieu, eyangna si Adi hayam teh. Jadi guys nih, itu batu-batu kayak batu situs ya. Ya, batu situs, batu pemakaman dulu. Aya nu geus 500 tahun kan itu masih itu. Enggak tuh. Kita udah nggak ada mereknya nih. Ada merek ininya. Batunya tuh. Tambah kumpul aya kene merek kantang. Nah, pemakaman dulu itu prasasti-nya seperti gini. Merekna ke Arab eta ini ngabar. Yang pacul yuk. Kela. Ieu pacul gitu. Nah, om, iya om. Hah? Ini makam keramat om. Iya. Ya guys, ini makam-makam keramat. Ratusan tahun. Itu udah ratusan tahun, tapi di sini ternyata nggak nyangka di daerah ini, daerah kecil,
tapi ada banyak situs-situs yang contohnya dari seperti batu ini nih. Soalnya jarang di tempat pemakaman lain ada batu-batu seperti ini. Iya tah. 1917. Biasa pan saya dedek jaga kan 1917 mah, tahun sebelumnya. 50 tahunan leuwih. Nah, ngaranna mah. Oh, tuh ngaranan. Oh ngaranan ieu mah. Oh, nu nyusul kan? Oh, Matak digali ge naonan. Bu, Bukan kabuk. dari Kumako, Oh, geus kosong ya, kali ieu. Kosong tanah diukul. Ngali. Seungit teh nya. So ngit ngelapi jeung Tapi teh mah teh telaga aya keneh. utuh kene. Utuh eta mah masih Kapus keneh. kapusna kapas oge mungkin ieu bodas. Masih keneh bersih bodas. Bersih lah, ya. Ku eta Kukar. ku garpu. Oh, itu mau Nah, kan tanya. 1817. 17. Jika nanti lamun dibuktikan mah eta Lain 1817, lain 1817 lain. tadi mah kampungna tayang kene ngaranan tah. Ieu teh kapaneng kah? Hah? Ieu teh kapaneng. Ya Kabuka menurut di si Banten ya takut di Banten. Si kapuk sih kayak si kapuk sih kan belum bagus teh. Wartawan Banten. Asli kalau ke. Itu tuh paneng rupanya. Oh, teh hijau gitu. Ini tak nonghi le seungit. Sacanana bangsa boyahna bersihkan. Beres sih betul. Iya nih, Bang. Di ruang deui benernya. Ruang. Di dinas. Soalnya anu Ya pemilik tadi saha? asal tanahan teh di batuan. Enggak apa. Itu asal mah nanaonan Itu buatnya naon? Ya, Tutung. awak itu sih bata kabelnya. Tapi buat mah utuh. Heran. Karupa di mah. ah budak eta mah di Baledog dulu ya. Pernah. Di keur ngore di ditu ditiup teh. Saya kere boleh. Hah? Saya kere. Acara edanan ya. Yang apa? Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman nih, ini makam di TPU Tarikolot ini nih. Kita makam yang sudah banget tua. Ini mungkin kesepuhannya di sini yang dulu yang pertama dimakamkan. Ini situsnya memakai batu dulu. Ini ada kamera kaca. Jadi tandanya itu batunya batu lepek. Ini tandanya itu dari berbentuk tanah, tapi tahu siapa yang ininya pewarisnya ini belum ketemu. Kalau nggak salah ini Mbah Kuning ya. Ada si bapak tadi ini Mbah Kuning yang memang terkenal, suka banyak penjara-penjara kesini yang sudah tahu historinya. Nah segini enggak, ini ada yang ganggu nih lokasinya. Jadi kita cari tahu lah ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,